Motor ulah lah puasa di Itu atuh ayo urang nah kurang boga naon ieu. heeh Ya boga inceran ieu. Itulah motor linuk tah motor tah linuk mana kan cina mah aya hiji aya kan eta mah butut gila nu dara leuweung ieu ini mah sieun lah kunaon ayo cir kunaon mah musik lah ayo jujur tuh budak tuh jujur tuh mau jadi malingnya lah tuh sieun lah ayo ya topina bawa goreng topina Kang. Ini jam tanah ya. Jam semua sih emak wae. Kang, betul. Tak ya lewi. Nah, saya mau menang hiu dari lewi ge. Aya hiu daripada mau kowe mau motor lumayan ya. Aduh, bukan apa? Oh, ayolah sikat. Lah, ini berarti beunangan. Laki-laki. Itu. Bagus teh sia. Kumaha pan kieu musik mah? Budahkeun kapalan. Ulah pan teu mawa emer. Ah, sia mah. Ieu we geus lah musik. Tah. Sugan gede bieu nyangut si gede. Hiu bangunna. Lah, aing asa turun darajat preman kudu nyolong-nyolong lauk leuheung bebenangan tupan keur musim kieu mah naon we nu aya sikat. Sada sieun wa. Lagi kali boga anak eta mah. Idana teh mah kulah manceti. Wah, nyolong ibu dah tidak. Wah, teh salah nyolong. Ah. Oh, untuk kita. Hah? Kang, mancing. Betulnya. Ya, mangga. Sekarang bukan lain tenang wae tenang duh aing merasa teu endah kanyawan keur museup mah tapi keur nyolong motor aing rada gagah kene keur museup atuh kanyawan lain saya cacak bodas gararung kieu mang lain coba anu lebah heuh enak aya anu museup aduh eta pasti nu nyolong heeh ayo ke rumah yuk salah yuk kumaha ayo hajar yuk Bapak RT ke pasar Genjing di pasar apa? Kurang marab malah barokah lamun marab lauk barengan kena selawat Allahumma sholli ala nabiyil Muhammad wa ala salim lamun marab lauk dibarengan ku sholawat laukna bakal karek kapanen komo bari Arabna seueur gitu
Ayo sok maneh sini Pak. Gede jagoan sih. Wah bener. Ampun bos. Ampun. Hayang badu. Yang sabar kali. Ampun. Kali kikiran Nya bade tobat bos. Lemurnya. Serek tobat. Mohon bade tobat. Ajar bener. Bener. Siap. Nah, gagarang musuh. Aing menyangka ka tuh. Olah teh. Ayo. Arek dikapolisikeun? Iya, ali mah ampun. Buka lu. Lamun siap mung dikapolisikeun, Mung kodan. kudu daek jeung aing ngurus musola. Siap. Diajar bener. Ulah Siap. kituan we Siap. Ayo. karunya kolot mana. Amin. Yas, Lo Ustaz. geus beres lu bersihna. Aya nama siapkeun rapihkeun saung. Ya, Bang. Urang boga santri anyar ye. Ya, Bang. Mantan preman kelas 3. Siap. Siapkeun. Bang. Itu. Ingat mana teh keur puasa ya teh. Tidak masuk. Aing geus rek tobat. Lamun lihat ku aing di pahala mah sumpah pelur. Cecenet Gila, mah. Ustaz. Ayo nama terus. Ayo. Sok aya nama betul lah dia. Ya, Ustaz. Caralik. Cicing maneh ngan ribut wae, sabar. Aya nama caritakeun. Kumaha ieu mimitina bisa karibut kitu. Kata Ustaz. Ngusep di pulau uing teh bebeja naon. Astagfirullahaladzim. Ari silaing. Geus sabaraha kali hirup teu ecreug. Teu kapok kamari di penjara 2 tahun nyolong motor. Kapok Ustaz. Silaing teu kapok. Kapok mah kapok ya Pak Ustaz. Tapi orang teh fungsi ieu teh fungsi aya perasaan arek hayang tobat. Hayang insaf lah hayang hijrah lah gitu kan. Tapi orang bingung ka mana lompatna ka saha gitu kan. Dengekeun. Ari nu ngaran tobat teu cukup ku kahayang. Kudu aya upaya. Maneh teu disebutkeun hayang tobat. Ari nu disebutkeun hayang tobat mah init ka imam ustad, kiai, ka masjid, ka musola diajar bener cara batur ngaji, ngilu mingonan. Lain init mah wajajar ka kulah batur. Lain hayang tobat kayak gitu batur. Mas repehna mah maneh ge cicing ditiluan wae aing ngomong teh. Mas nama kieu tenyo inung maneh tepi kat eraeun ayeuna teu mingonan-mingonan kusabab era ku polah maneh. Bapak maneh jadi pre jumaah, pre berjamaah kusabab era gara-gara maneh. Nah maneh teh teu boga hate nengok kolot model kitu. Sok ayeuna mah lamun si lain bener hayang tobat hayang diajar bener tuturkeun kamula. Hayu urang babarengan diajar ngemian diri, diajar ngadeukeutkeun diri, ngarobah sikap, ngarobah akhlak. Kita dina maneh pikeheuleuan batur, pitaresepkeun batur, ayeuna mah maneh kudu jadi jalma anu pikabungaheun batur, pibanggaeun menjadi kolot maneh. Maaf Pak Ustaz. Tapi apakah bisa diterima gitu? Urang jeung baturan urang ieu geus lah mungkin dosa geus teu kahitung. Bahkan ya mungkin apa diterima gitu kan seorang preman terlibat. Tong boroning pantar preman cecenet model maneh. Aing teh ngabingbing
preman geledegan lain kos maneh model cecenet kelas preman kelas lembur model kieu geus minang panggoroning kelas maneh pantar Sayyidina Umar sahabat Rasul dedengkot kafir nya preman nya beunghar lain cara preman eueuh duitan model kieu bari teu laku ka awewe ditarima sok ayeuna mah maneh lamun aya waktu sing minang datang ka dieu ayo urang diajar ngaji diajar salat ngabebener ibadah sangkan maneh aya perubahan dina sikap ulah ngan kieu wae hirup moal mantak ngabeungharkeun hirup jadi bangsat wae teh nu aya ge kolot maneh ayeuna riweuh keluarga maneh katalang sara geus ayeuna mah diajar bener marah hirup teh urang teh terarah bisa memenangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yas, Ustaz. Ayeuna siapkeun sarung, ya, peci, koko, nu alalanyar. Dina lamari, pokona milarian we kasih teteh. Nu alalanyar. Siapkeun. Kamu ieu pan wengi urang ajak taraweh ke masjid. Mana sok? Enggak. Maya atau naon ya? Bebersihna tos beres? Tos beres. Woi wae nama. Ya mah. Sakedat deui asar, tetepan. Ya. Ayeuna mah ieu Pak usah dipasihan sajadah, pokok, sarung segala rupi aya di dieu. Gentos eta acuk. Pokona Pak Ustad alim ningali deui anjeun ngarango aracuk model kieu komo bari ngalakukeun hal nu teu eceug. Siap. Lamun badan maneh rek tobat engke di magrib Pak Ustad diantosan di masjid urang sholat maghrib berjamaah isya urang liwatkeun kana taraweh tong mikiran dahareun loba dahareun mah engke ge subur asal daek syukurkeun ini apa urang siap tenang we ka dahareun mah teu kudu kusak-kusuk ka ulah batur dahareun mah loba di dieu ge lauk mah aing mah susum lauk mah Ditampi atuh Pak Ustad ya kokonanya. Tuh sarungna ya. nuhun sok pokona mungkin angonya Ya. sok ayeuna mah Alhamdulillah. gara bebersih sakedak deui asar pas asar berangkat teh ka masjid Ya siap. Nu nyuhunkeun di bing-bingna we Pak Ustad. can meta dihampura kan boga kula Pura ka kami. maneh ge ulah ngan beras wae atuh mas we hampura teu meunang ieu lauk nama benernya lamun menang ka barikeun deui sok ayeuna mah ruih we Lamun can obat geus heulan deui. Ustaz tuh udah masnya tong sampai kali deui Assalamualaikum. gua Jiwa maling kayak kene. ayo